tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten deh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Ti Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun jeung ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber bisa deui. Rugi aing ah. Malah kelanan ke ka Abah Haji beta bebejana tah. Malah ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat. Naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaanna ieu. Masyaallah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya dibawa kumaha teu dibawa kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan kos. Brabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari ieu. Barang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kari. Nah, ieu Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulawaka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kugun ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang kadinya naik
begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan semua narajung kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Kara. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak hari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus rendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk ieu. Rada cager deui teh, rada cager. Nda ieu aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lain dimilikeun. Ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten teu. Ulah sambarangan. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe teu caritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku, maneh moal bisa ngelehkeun raja-raja Banten. Lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku,
andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di gunung karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapat teh sakitu beta sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus lain-lain bantrak-bantrakeun tam tapa dek perang teh tapa heula kuari mah dek demo dahar mah lulu dek perang teh tapa Maulana Hasanuddin teh Masya Allah karim tapa ada di dieu teu batak simkuring ka dieu Masya Allah datang ke sepuhan ka ditu sakali moal datang ka 2 kali henteu datang ka 3 kali kasurupan di ditu kasurupan ieu kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketung mun aing ge lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir urus kae nyaho ulah sok kae nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5-10 tahun kawin geus beres anakan bae dihitung 12 da anak nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deh nu enggeus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus ngeula geus eueuh nanaonan ieu mah nu mantar hampir diusir ku pamajikanna ge cek nyana geus teu berguna ieu hirup la faidata wa faidah itu faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teh aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sukanya usah kena nanyakeun wangsit segala naon elah ku batur mah geus nyaho isian can kumaha sih dibawa ongko
aduh Masya Allah. Dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cek Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah, hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggih sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catat. Lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil aya budak leutik. Budak leutik ngapang. Budak leutik da kasep lain cara kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan. Terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak Nurjaya tah. Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta ye. Ngobrol geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nurjaya, saya teh budak leutik. Ci, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula, "Ci, sugan teh saha?" Tuh nu nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, "Jak kula betul neuleuh cenah kiai." Neuleuh dia bangsa nu ka kos karari. Wow, ieu mah ka hijab kieu mah tuh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karari mah moal. Mun orai neuleuh. Bangsa nu leuleuh ngomongnya na ngobrol jeung kula. Eueuh. Ieu ge aya anu datang Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu. Ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin. Henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu. Teu kudu eta mah endek masalah. Tinggal diondang bae angin pasir angin tobat tuh Ahok kubruskeun habak beres. Hayus ya. Asal geus datang angin pasir angin Masya Allah. Lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu. Nu kadeuleu liang anak we di dieu mah. Liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah. Tapi insya Allah urang-urang dia paham aya nu paham. Nah, 2 kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun di Gunung Karang pecah 2, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ka laut. Jadilah dermaga internasional. Nu hiji ka Karang Atu. Nah iyalah jadilah dermaga nasional. 2 kekuatan. Maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatna adalah Gunung Karang. 1 juta kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan. Gunung Karang teh titisan ti baheula. Dongeng almarhum abah kula waktu masantren di Sekong, hayangnya bakal guru gas umur 7, berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni orang Tangerang kabeh, nu hiji di Samsudin berangkat di ditu.
nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge ye aing ge hijib nasor geus dikelek memang hijib naon deui si dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun heuleukeun aing mah angin cek kana begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat nu dua mah alah cenah da media aing mah teu kuat cek cenah ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kuasi nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik ka ate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teh geulis beungar ya ini ro'aya itu pasang ye mujizat Gusti Allah masyaallah qala Yusuf li abihi ya ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum abah kula masyaallah ketika tawadu di harapan Gusti Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beuki wiridan tilok tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi eureum datang ke luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah mari caritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapa ti baheula datang ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi kukula dihadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur laur oh geus hadiah berata guru teh aya bae nah iyalah Banten Masya Allah cai bisa digunakan jang perang di dia mah ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang ngan nu hese de kunci nu hese ge teu ngadatangkeun angin kumaha lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pake perang nyanana kena tsunami ieu pernah yang ngundang angin pernah ngajeledag pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin eta teh julukan ngaran angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler nah lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon aya bahasa tertentu
aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah. Anu lamun huru hara gede bakal tarurun di Gunung Gara. Mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nyaa. Neuleu ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus. Ternyata jerona bok-brok. Pondok pesantren kadeluna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren. Ternyata jerona masya Allah selama hubud dunia moal beres. Karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didagorkeun kana sirahna semplek jadi batu gigilang eta semplek juruna saeutik urutna hajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya sahabae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula nage raja wali raja wali raja kudu make koma ulah raja wali batu sia atau mah RCTI itu mah raja wali raja. Selain wali mual bisa Banten. Lamun diceritakan tentang bakal keramean Banten dijajah deui ku RRC sebab asli nage Hindu bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten bakal. Belanda bakal asup deui bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tama tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heulana. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Tapak Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Wali Sanga muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak Syekh Maulana Hasanuddin babat Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian, dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapay dan lain sebagainya. Harapa kabeh lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai masih keneh beuki duit proposal pamarentah ulah harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai moal harap Banten jaya. Urang kuari jadi kokolot atau jadi kiai ustad masih kene kabombro jeung kabita ti duit ti haritanu. Wah ajur Banten kajen ajur sekali deui siapa nu neruskeun mata aing mah toser doang. Seperti eta dek narima dek henteu hak ente kabehan. Sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapak. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Asnawi. Syekh Asnawi teh raja Banten. Cuman masdur. Mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Asnawi Caringi. Setelah eta kadieuna teu muncul kembali. Insyaallah engke ge aing. Kuari ge geus daratang ka kula nu negara di Sultan. Kalau ieu ge hayang jadi raja. Atuh raja koang-koang. Masya Allah karim.
Alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan, aya deui nu hiji hayang dinobatkeun dia jadi mangga bae tah mangga bae ai pas eueuh masalah, tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan bi idnihi wa sirajan munira. Ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan nyaksian Kanjeng Nabi. Nyaksian teh Kanjeng Nabi mah lain nu sababad, lain anu sazaman, tapi nyaksian teh katukang. Nyaksian ka kaum Kanjeng Nabi Isa, nyaksian ka Kanjeng Nabi Musa, nyaksian sampaikan ke Kanjeng Nabi Adam, masih siap Kanjeng Nabi syahidan jadi saksi padahal teu kazamanan. Di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mukjizat Al-Qur'an Kanjeng Nabi bisa syahidan. Nomor kedua wa mubasyiran. Mubasyiran teh Kanjeng Nabi bawa berita sorga. Sorga teh batana ge lain meunang nyen ti Cisoka lain dikirim ti Panegelang lain. Oh batana ge tidak inten permata, anu inten mah sagede korek api, sagede korek api miliaran. Cincin ieu bae ya, cincin ieu ya dibikeun ge anu daek. Nah iyalah sorga teh lamun kuari dibocorkeun sagede jarum, sagede jarum bocor sagede jarum, ieu sinarna sinar panon poe bulan bintang surem kabeh ieu sorga. Bidadarina lamun nyiduh bidadari ka laut amis kabeh. Lamun sigir bidadari ditololkeun saeutik bae ka dieu teu kudu make listrik. Saangna pohar nu neuk numpakanna sagede kieu. Teu ridho aing mah. Teu ridho mun di sorga nya nah hiju kos kieu ye kos kieu di sorga aja numpakan bidadari protes aing. Hai malaikat Ridwan kaluarkeun ieu. Emang gua teu ridho aing mah panjang potongan ku ieu naekan bidadari. Da aing mah protes. Protes tetep baik lamun banget kos kieu atuh boro-boro di sorga kuari ge urang sebel atuh kan meureun ai ka sorga teh mah nya ge diganti beungeutna lain nu ieu beungeut teh naon atuh kos kitu sorga ganti casing nya ganti aduh casing nu ieu mah masyaallah. Nah iyalah wa mubasyiran bunga Kanjeng Nabi teh rahmatan lil alamin. Urang nyaritakeun panjang kagak ditu ieu mah sebagai rahmat bae ye lamun hayang nyaho rahmat Kanjeng kaistimewaanana dicontohan ku ulama. Aya hiji ibu ngandung anak, begitu ngandung sampailah 8 bulan. Ketika ngandung naga diatur dahareunna naga dekat dahar nu ladap ulah besi kaganggu anak kunya rahmat dekat dahar es ulah besi anak ngamuk di jero rahmat deudeuh indung tanu jadi anak pohar dekat dahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak nu di jero masyaallah karim ieu rahmat. Menang 8 bulan borosot lahir ka dunia diurus ku indungna teu meunang ceuri disusuan susu kurang cai usahanya ngadahar sayur mayur dipencetan supaya kalaluar geus buku papa nama tuh geus kudu dicaritakeun tah mah eta amunisi terus disusuan gede Masya Allah keluar saya kade kan ngasuh ge si ade lalaunan ku deudeuh jeung nya indung gede-gede disakolakeun ngaji kebeneran anakna teh awewe sakolakeun balik neng kade nya balik sakola kudu gegeraan
balik mama melang kan neng bisi anu ngaganggu bisi anu aduh macem-macem mak lamun neng can datang ka imah mama masyaallah teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum kadene si neng ngasih anakna badung emak tidak tahu diri gede kelas genep HP geus boga mulai kelas genep geus SMS-an indung dengan neng ulah osok main HP ya teman aduh pagawean dajal teman kos itu naon dajal mah dada jeung bujal si emak ulah geus dinasehatan anak beuki mangga SMP Badung kita ngaji henteu kita balik henteu sakadaekna bae emakna terus bae nganasehatan sing adeneng anakna kancola begitu datang ke SMA anak tuh bisa diatur ganeng cerewen boga emak nyaho ala modern beunana kuari mah geus aya di planet mana emak ortodok hatena geus pohara jasa ka indungna guys kebal deui racun kuai bener diracun emak diracun ngan diracuna lalaunan ke batu ke benge racun menang dua poe racun deui mana geus oho-ohoan batu bae krapae sia cek anakna aing bebas hirup hayang bebas hirup lantaran batuk ngehkeh bae otomatis kan ke dokter begitu ke dokter periksa ku dokter hasil visum dokter ternyata terjangkit racun mak cek dokter ibu mah ini kena racun itu siapa yang racun coba panggil anaknya tanya begitu tanya dengan kelihayan pertanyaan polisi nunanya ternyata ngaku bahwa si neng nu ngaracun Masya Allah cek polisi ibu karena ini anak telah meracun ibu dan meracunnya adalah terencana maka sama dengan akan membunuh ibu dengan direncana tidak ada lagi kecuali harus dibunuh kumaha ibu kudu dibunuh apa ente terserah teh geus jahat-jahat teh cuman pelaturan harus tanda tangan bahwa anak harus dibunuh melalui tanda tangan ibu ibuna nuker muriang dibere selembaran untuk tanda tangan pembunuhan anak dibere pulpen tanda tangan cek polisi anak akan segera dieksekusi bunuh begitu deh tanda tangan ragam pulpen polisi itu anak abdi masa sih ku abdi dihamilkeun ku abdi dilahirkeun ku abdi diasuh ku abdi dididik lamun sampai abdi ngabunuh anak moal abdi kajeun teuing anak rek ngabunuh ibu masalah tapi kudu abdi ngabunuh anak moal polisi geus tah urusan abdi sampai hati kudu abdi tanda tangan dibunuh moal eta rahmat seorang ibu tidak mungkin akan membunuh anaknya ieu rahmat anu gede jasa Kangjeng Nabi meleuwih tibatan indung nu tadi rahmatna ka umatna bayangkeun nya anak Kangjeng Nabi ketika orang dipanggil seorang ditimbang amal panggil Haji Pede begitu didelep sholatnya kurang bagus komo husu awas jasa puasa gitu kene zakat ilok sama sekali wah geus kupur ieu mah cek malaikat ieu aja kudu digusur ka neraka cek Kangjeng Nabi ulah wakad di nerakakeun kos kieu ge nyana pernah maca salam pernah maca sholawat di hatena aya ngaran aingan cek Kangjeng Nabi geus ulah dideuleuh Haji Pendina emang nyana mah suluh neraka tapi nu dideuleuh Muhammadna ku deudeuh jeung nyaahna Kangjeng Nabi lamun cacak-cacak Kangjeng Nabi polisi mah kuabeh ka neraka atuh bisa beuleun masyarakatnya polisi mah atuh mana polisi pigeunaheunana coba ge urang teh
motor tangkap ku polisi eueuh SIM tilang mantak naon sih jawab Pak sekali-sekali nanti harus hati-hati ya suratnya bawa SIM-nya bawa udah dah sekarang mah karena saya kenal dengan Bapak udah saya ampunin aya nu polisi kos gitu di mana aya polisi kos gitu polisi kos gitu mah disembah wae nya nama ka adina ge nangkep bae ka Adi ditangkep bapak naga ditangkep bego jasa tapi di akhirat tetep ke surga polisi ge lamun osok maca sholawat polisi begitu diseret ku balikat malik dibawa ke mana eta iya polisi kayak polisi umat anjeun coba bareng di dalam waduh Tito ya nah tapi walawaka diseret sebab aya maca sholawatan cek Kangjeng Nabi hargai kaula leuwihnya akibatan indungkan menjadi anak Kangjeng Nabi mah leuwihnya ulah waka dikanarakakeun ulah geus hargai ieu hampir ka surga kabeh urang rahmatan lil alam masyaallah komo urang atuh ieu polisi lain abri lain sugih henteu ya ka surga lah jangan lolobana ka neraka manu sugih nu ka zakat cara si eta atuh polisi anu kejem ente anu teu kejem mah abri anu kejem aya gorege abri teh ya abri teh baheula kieu mah lulu Bang wari barang ngaji ka Cilongok sadarnya alhamdulillah ieu insaf ya sesosokna lain lalagaan tuh baheula mau cek wari mah aman ya surga ada apa ya tenang ya Pak iya udah nanti dilempar sama malaikat jangan jatuh aja ya ya Karim nah iya urang jakan diuk di dieu teh harapanna hayang menang rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandelkeun salat urang pimanaeun ngandelkeun puasa urang pimanaeun ngandelkeun zakat urang pimanaeun haji urang pimanaeun salat ka salat tapi kan kaayaan salat urang kos ge paingan Kangjeng Nabi ngasupkeun manusia ngasupkeun umat ka surga lain ku amal tapi ku rahmatna ku fadlna masyaallah menta kurang kumpulna di dieu mudah-mudahan urang kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi emang maot atuh henteu boro-boro Kangjeng para aulia Allah ge teu maraot emang ieu dihadu hadir di dieu emang jelema kabeh atuh lain maksudna jelema nu hirup atuh nu gaib ge atuh araraya hirup da deui ngarembang hadir komo Kangjeng ketika disalamat assalamualaikum ya Rasulullah Kangjeng atuh ngajawab alaikassalam sahasieun salam urang maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kan lamun ikhlas bagus kaseungit ka ambeuna ku Kangjeng lamun urangna kotor datang mah datang kan bau malaikat kan gitu malaikat urang membaca Quran di jero hate urang maca Quran keluar maca zikir di jero hate teu nyahoeun kan malaikat tahu urang keur maca naon ngan lantaran ikhlas seungit malaikat geuge seungit mendak hadamna malaikat seungit mendak para wali hadamna malaikat seungit ka ambeuna barang ambeu ieu cek malaikat masyaallah jurig bararau kamu malaikat udah lamun zikir ya di masjid udah zikir atau wiridan atuh kaambe ku malaikat kumaha ikhlas jeung henteu bagus jeung henteu bakal kajahoanana engke tapi di dunia kene kajawan efek-efek tina wirid-wirid urang jeung ibadah-ibadah urang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui moal dicaritakeun kabeh tadi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alam teh masih wallah tangkal kayu alam Kangjeng rahmatan lil tangkal kayu laut alam Kangjeng Nabi rahmatan lil laut batu alam Kangjeng Nabi rahmatan lil batu hewan-hewan nu aya di dunia ki alam Kangjeng Nabi rahmatan lil hewan mantak lamun urang geus kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi urang geus mantap ka Gusti Allah urang bisa berbicara jeung batu jeung tangkal kayu lamun Syekh Mansur bisa ngobrol jeung mau
komo tuan Syekh Abdul Qadir mah lain bae jeung naon jeung lauk-lauk bisa ngarobrol mun Syekh Maghribi bisa ngobrol jeung seluruh hewan-hewan lamun Syekh kitu Syekh Ahmad Kabir Rifai bisa ngobrol jeung nu gararaib atuh kuari ge sarua para aulia Allah teh bisa ngarobrol iyalah rahmat Kangjeng Nabi datang ke mana urang karahmatan ku Kangjeng Nabina karahmatanna datang ke syariat urang di makom syariat datang ke mana karahmatan ku Kangjeng Nabina rahmat Kangjeng Nabina datang ka thariqah urang aya dina rahmat thariqah Kangjeng Nabi rahmatna nyulusup ka sirrun min asrarillah urang aya dina makom hakikat rahmat Kangjeng teh aya di makom hakikat kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang aya di dieu kumpul dalam rangka ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat ku malaikat leuwih-leuwih ku Gusti Allah mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna urang dihijikeun jeung guru urang nu saleh jeung para aulia-aulia Allah belah dituna urang jeung Kangjeng Nabi urang